Mang yang panggieunkeun sayang bagi manuk kenari lah. Kumaha we jadina? Iya bahana. Iya, boga bahan ya Oke, seeutik. gas. Iya. Kumaha Mang Ben, orang langsung jieunkeun lah. Ieu teh da langsung we kanu motongan sebenarnya mah dipola heula gitu neangan ukuran aya ukuran mah loba lah di nu Google oge nya. Orang langsung we eksekusi potong tah. Ieu teh bahan kenari teh bieu teh mikeun bahanna teh bahan triplek nu kandelna 12 mili meureun meh haneut meureun nya gitu. Tah dipotong heula biasa dipotong heula tong poho barudak eta tah gambar anu aya jempol teh warna anu warna bodas itu sok dibirukeun heula cenah pencetnya bantuan oge di-share-sharekeun kirim ka tetangga nu jauh nu deukeut. Mudah-mudahan ieu videona jadi rame oge amin. Tah tingali teu motongan kuno kieu kan tereh tapi da kudu manual ge kuragaji bisa da hipu bahan triplek ieu mah. Tah lamun geus dipotongan kieu geus araya kabeh mamaskeun heula tah anu rarebek kituna gitu besi kasura engke kana bujur manukna nya. Nah digosok deui digosok ditriplek langsung dipakuan disetkeun ieu teh ngaranna teh ngasetkeun nya. Tuh tingali. Pakuna mah bebas lah bisa nu gede nu leutik nu penting mah kuat lah. Sasakitu nya tuh dipaku kebeneran da ieu paku nu leutik jadi make paku nu badag bae lah meh ampeg sakalian meureun nya. Nah dipakuan sakurilingna tingali itu barudak tah dipakuan kencak atuh eta make paang luhur nu rada kandel hareupna mah bere we tah triplek nu ipis lah dangke oge dibere deui sayang angkra mah nah eta Mang Ben teu dipotong oncan atuh. Tuh kana dipotong kan dipotong mah nya teu dipotong atuh ke moal rapih meureun barudak. Teuh mun geus dipotong kieu kerepan pakuna meh leuwih seseg meh leuwih kuat. Eta malah kumaha ide masing-masing lah meureun bisa ieu mah cuman gambaran leutikna kitu nya. Nah ieu geus jadina tuh tinggal dieusian jerona ku sayang nu haneut rek ku jarami kunaon ge bisa nya. Nuhun.